Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dele tuh pondok pesantren mah. Santri da geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwaliieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wak masih kena kerek. Udang jam 8, berak serpi amat, serpi cak. Kamarananya jelemanya, nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majlis, nyana mah hudang teh geus usah saha. Ceknya serpi amat ieu. Jelema ka pondok de kerek deui. Khawarikul adat. Santri tenang, teu nyahoeun urusan politik, nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi. Teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama. Kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sapodo teh urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bahwa si Asep teh mah santren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun ceuk. Tungtung namun deuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju dipermasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakna surem. Kunaon teu bae sakola henteu digawean teu kumaha masa depan. Si Asep ke daek-daek masa antren surem masa depan. Awewe ge ditanya embung. Lamun aya SMS ti si Asep embung, cek awewe surem masa depan. Teu daekeun. Blon jasa tedaiket. Padahal mah santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibie produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah teu dipimpin ku nagara bakal dalahar bae. Jadahar maneangan sorangan lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok non tilok. Menang 5 tahun genep tahun siep kadelena.
lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der baik kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kurang yang jadi protokol yuk protokol keseu nu nyodalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh di pondok naganya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeusna sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok ge sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nyana hei sabisa-bisanya na. Woi cak awewe teh aja bisa ada si Asep ja. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer deku batu ajuku batu Asep bela ceramah siap nyana napas lagi ilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenger ada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh si bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus ilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang ih aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang oke aing ka dieu sagedeun gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tak ulah ngomong ayo hija sia bisaan emang geura ieu sia teu meuli lah
aju bae lah goreng beres golotrokeun nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing sieu boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sapae dua pae kotok aing gaman legit siapa barunya iya tanu di dahar ku sia teh tuh goblok sia goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokokna hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disana ka mana balik ha nek nanti sagadeng doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik hujan menang saminggu datang di sini mah baju aing dibawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilaheun yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on masyaallah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na walad doli ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadak disalapkeun yes ku batur di ortodok kajin diburut-burut kajeuh dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur sholat barang sholat maghrib barita saat maghrib jelema garendut ya carici nanya jadi tutang orang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid aing imam ternyata tenele biasa ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan jadi dia terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun jarapi teh babacaanana kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan
di dia nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudhu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priok sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos karari kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik macam naon Masya Allah inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona malamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi jadi antep bae deui ku kiai da di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya itu di mana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi tilok aya kiai ngitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu non teu acenah balik bae dolos acenah pindah dolos sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana hajula leuleus ge hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh jadi beda salap mah